Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Devina Laila Putri ti kelas 12 bahasa. Di dieu abdi rek ngerjakeun tugas akhir bahasa Sunda nyaeta macakeun dongeng bahasa Sunda. Dongeng bahasa Sunda nu abdi pilih untuk abdi bacakeun nyaeta dongeng Cing Wanara. Kacaturkeun di kerajaan Galuh anu ngaheunyeuk danya waktu harita teh nyaeta Prabu Barma Wijaya Kusumah. Anjeunna teh boga permaisuri 2, anu kahiji nyaeta Dewi Naganingrum. Ari nu kadua nyaeta Dewi Pangrenyep. Harita teh duanana keur kakandung. Barang nepi kana waktosna Dewi Pangrenyep ngalahirkeun budak lalaki kasep tur mulus dingaranan Haryang Banga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun di parajian ku Dewi Pangrenyep. Orokna teh lalaki deui. Atanapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing. Saolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saestuna diasupkeun kana kadangga dibarengkan ku endog hayam sahiji. Terus dipidalikeun ke walungan Citanduy. Nyaho kaayaan kitu Sang Prabu kacida ambekna ka Dewi Naganingrum. Terus nitahki lengser supaya maehan Dewi Naganingrum. Lantaran dianggap geus ngawiwirag raja pedah ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku lengser, tapi henteu dipaehan. Ku lengser diselokeun ka leuweung anu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandangga anu dipidalikeun tea nyangsang dina badodon tataneuh lauk Aki jeung Nini Balagatrang. Barang Aki jeung Nini Balagatrang neangan tataneuhana, kacida bungahna meunang gadanga teh. Leuwih-leuwih saenggeus nyaho yen di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kasep. Gancang budak teh diwaru di bangku kalemburna nyaeta lembur geger sunten sarta diaku anak. Caritakeun budak teh geus gede, tapi masih keneh can dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki Balagatrang. Nenjo manuk nu alus rupana. Nanyakan ka Aki Balagatrang. Aki, ari itu satu naon? Eta teh ngaranna manuk ciung jang. Tuluy budak teh nenjo monyet. Ari nu eta naon Aki? Dijawab deui ku si Aki. Eta teh ngaranna Wanara. Budak teh resepeun kana eta ngaran. Tuluy bae menta supaya manehna dingaranan Ciung Wanara. Mun kitu mah ngaranan kuring teh Ciung Wanara bae atuh Ki. Aki jeung Nini Balagatrang satuju. Ayeuna Ciung Wanara geus jadi anu kasep sarta gagah pilih tanding. Ari endogna tea disiliengeun ngan ku naga wiru ti Gunung Padang. Nepi ka megana. Ayeuna geus jadi hayam jago anu alus tirpi kalucueun. Dina hiji poe, Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini Balagatrang sabab rek nepungan raja di Galuh. Inditna bari ngeleuyeuk hayam jago tea, barang nepi ka alun-alun Amprok jeung Patih Pura Wesi katut Patih Pura Gading. Nenju Ciung Wanara mau hayam jago eta 2 patih ngajak adu hayam. Ku Ciung Wanara di layanan prung wae hayam teh diadukeun. Hayam patih eleh nepi ka paehna. Patih 2 ngambek, barang rek ngarontokkeun Ciung Wanara ngaleungit. 2 patih buru-buru laporan ka raja. Ari Ciung Wanara papanggih jeung lengser, terus milu ka karaton. Nepi ka karaton, Ciung Wanara ngajak ngadu hayam ka raja. Duanana make tandon. Lamun hayam Ciung Wanara eleh tandona nyawang Ciung Wanara. Sabalikna lamun raja nu eleh tandona nagara sabelah. Sarta Ciung Wanara baris dijenengkeun jadi raja tur diaku anak. Gapruk bae hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam Ciung Wanara teh kadeseh terus kapaehan. Ku Ciung Wanara dibawa ka sisi Cibarani, di mandian nepi ka elingna. Gapruk diadukeun deui keur kitu deting naga wiru ti Gunung Padang nyurup kana hayam Ciung Wanara. Saenggeus kasurupan naga wiru, hayam Ciung Wanara unggul. Hayam raja eleh nepi ka paehna. Tuluy jeung jangjina Ciung Wanara dibere nagara sabelah kulon. Dijenengkeun raja sastra sarta diaku anak ku Prabu Barma Wijaya Kusumah. Ari nagara nu sabelah deui beulah wetan dibikeun ka Haryang Banga. Ku kabinekasaan Ki Lengser, Ciung Wanara bisa patepung deui jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila reka perdaya Dewi Pangrenyep teh kanyahoan ku Ciung Wanara.
Saterusna atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkap sarta dipenjarakeun dina penjara besi. Haryang banga kacida ambekna basa nyahoeun indungna geus dipanjara ku Ciwanara. Taya anu eleh sabab sarua saktina. Tapi lila-lila haryang banga teh kadesarkan ku Ciwanara. Haryang banga dibalakeun ka wetana Cipamali. Tah harita kaayaan galuh jadi dua bagian teh. Kauloneun Cipamali dicangking ku Ciwanara, wetana dicangking ku haryang banga. Hatur nuhun.